Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Nami Abi si Panur Aini ti kelas 10 MIPA 4. Ayeuna Abi bade nyarita dongeng Sunda nu judulna Harimau Tetep Teu Bisa Naek. Zaman baheula di hiji leuweung geledegan di jero gua aya maung keur ngalusar. Maung teh sukuna pateuh sabab katinggang ku tanggal kai. Dina wanci haneut moyan sakadang maung teh nenjo ucing ti kajauhan. Ucing teh katenjo keur ulin di hiji gunung. Kalawan tapis pisan terekel kaditu terekel kadieu loncatan nenjo sakadang ucing patenat kitu teh sakadang maung hatena sirik. Lamun aing bisa kawas ucing terekel kaditu loncatan meureun loba meunang hakaneun teh geureunteu hate sakadang maung. Dina hatena sakadang maung boga karep rek guguru ka ucing. Manehna hayang bisa naek kawas ucing, pinter loncatan. Basa ucing ngadeuketan tempat maung gancang pisan. Manehna mapangkeun ucing. Ki silih kuring panglatihkeun naek. Kumaha carana ngintip jeung newak musuh. Cek sakadang maung ngomongna daria daker. Sakadang ucing rada hemar-hemir keur narima maung jadi muridna teh lantaran ieuna nyaho kana tabeut maung. Sakadang maung heug andika ditarima jadi murid kaula tapi omat elmu ti kaula montong dipake adidu gede hulu jeung montong rek dipake ngabinasa ka sasama makhluk. Cek sakadang ucing, heug kaula janji sakadang ucing. Jawab sakadang maung daria jeung haget naker. Lamun engke kaula jalir janji kaula sadia dihukum. Cek sakadang maung. Saenggeus ningali kahangetan jeung niat maung nu nembongkeun tabeut nu hade, isukna ucing mimiti nurunkeun pangartina ka sakadang maung. Atuh sakadang maung kacida rajina narima pangarti ti sakadang ucing teh. Kalawan teu sababaraha lilana mung geus narima sababaraha pangarti ti ucing. Ayeuna aing geus ngawasa sagala pangaweruh ucing. Geureutes hate maung bari ningali ka ucing. Sakadang ucing teu nyaho yen sakadang maung boga hate goreng. Ieuna boga sangkan yen sipat sakadang maung geus robah. Ucing jongjon bae basa sakadang maung ngadeukeutkeun ka manehna. Ucing tuh tinggal kaluhur siga aya makhluk, cek sakadang maung. Bari manehna taki-taki rek ngarekeb ka sakadang ucing. Ningali talanjak maung kitu sakadang ucing riket naek kana tangkal kai. He sakadang maung, anjeun teu boga rasa rumasa, boga hate goreng. Aya dua nganuhunkeun geus dibere pangarti. Untung kaula can ngajarkeun ka Andika kumaha carana naek kana tangkal. Cek sakadang ucing. Ngadenge caritana ucing kitu sakadang maung kacida ambeukna. Maung beuki ambek basa ningali ucing lumpat naek kana tangkal nu sejen. Kalawan hatena nu handeuh maung gudeg ucing leungiteun tapak. Sakadang ucing gura-giru ngajauhan maung indit ka tempat sejen. Tungtungna maung nyorangan jeung ka jero leuweung. Nu matak nepi ka ayeuna maung mah teu bisaeun naek. Sakitu carita ti Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.